juga mah asumpingan dirgahayu heula TPRI Dirgahayu moto TPRI Jawa Barat sobat urang sararea bagja kasumpingan gegeden pangaresana Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Dede Yusuf alhamdulillah bagja ngaluangkeun waktu dina kasibukanana tawis mika cinta jeung mika dedeh kana kasenian urang salarea nya. Dulur-dulur uing atuh araraya. Ararumpul. Di mana di meni oge Pak Uli Sukasari. Pak Uli Sukasari di Kuningan ngurunyu. Mancok. Mancok. Kang Ade Bahru. Kang Ade Bahru. Di Banceuy. Di Banceuy. Pak Kuwu Sukasari oge aya. Kuwu Sukasari, Pak Alit Polda. Pak Alit Polda aya. Sareng Kang Pak Wowo aya. Bagja. Pak Haji Jamal tinya Tidarangdan. Aya. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Nuhun. Bapak Lurah Wangun Harja oge mantap. Atau Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat nya. Ketua Dewan Pengawas LPP TPRI Bapak L Prisadat aya beserta Ibu Dewan Pengawas Bapak Indrawadi Bapak Bang Ibu Ima Sunaria aya. Ibu Haja Ima Sunaria Dunungan uing tete Ibu Ima TPRI. Alhamdulillah Bapak LPP TPRI Bapak Satya Sudana aya. Alhamdulillah bagja barina sugema Pak Kadus Oma aya. Adus Oma Germanco jenana TV. Eta Bapak Bupati ge nuju di jalan Bapak Bupati Bandung Bapak Haji Dadang Nasir. Nuju di jalan jenana kadek adieu. Nepangane kasadayana urang dieu ongko urang Cibaduyut uluh meuni hempak merbayaksa. Nya tawis mika cinta kana kasenian urang sadayana. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksa. Rangtos kulan Atuh sinen uing lis jenawi Singe ngadamang ngaceu. Kaul heula TPRI nu ka-25 nya. Singkil atuh saged kadinya. Singkil heula awas. Tarati awas iki. Kadang teh bakal diteraskeun ku pun Bapak. Mohon laras. Ayeuna pun Bapak teh nuju ngawayang ditu di Cimahi. Ngadeblok. Aya sejarah ngawayang make jeung ngadeblok segala rupa. Abah ka dieu akang ka ditu. Abah ka dieu dewe ka itu ka Cimahi. Kaul lah. Awas Kiki pada kaul cenah ye. Mudah-mudahan sakali di Digjaya TPRI. Ya. Dirgahayu. Jaya salamina. Amin. Awas. Terus. Dicengkrak Yuri.
Deden. Olok sahata. Au, Kontrol. Sahata. Ilikan bisi dulur. Ya, tinggal. Si baraya. Balaga Balaga kumaha. ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Balaga. Hari mabok teh diharamkeun ku agama, Haram. ku nagara teu meunang. Temenang. Balaga hayang katangar ku Bapak Dede Yusuf. Nya. Teh. Balaga hayang katangar ku Ayaya Tanjung Siang. Nya. Balaga Balaga. hayang katangar ku TPRI Jawa Barat. Nya. Balaga Balaga. hayang katangar ku Nulalajo. Naon? Nulalajo ngadaguan balaga. Mual. Moal Ada goreng ngejeng dulur si ayo Jeung dulur mah kudu silipikanya. Silit tulungan Pak Uti. leles tuur jurig. Saya tabari tati. Tak gendong kemana-mana. Asa wawu. Bangun tidur, Alah. tidur lagi. Bangun tidur eta, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Tunuhkeun dia nama. I love you Pul. Ari abah nanaonan boh? Apaan eta teh almarhum Basyuri. Nya. Lagu Basuri. Oh eta teh basurip boh. Mengenang. Nya eta mah basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. Jurig cakakolot teh doraka. Raka camplak. Abah Naon? rek ka mana boh? Rek ngungsi. Ngungsi ka mana boh? Ngungsi apaan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema. Sida cai ayeuna geus eueuh. Da urang enak kulayaban. Bah, Naon? ari mah ka mana boh? Apaan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum. Setrum eta. Ari maot teh naon boh? Bong bebenyit. Kita apaleun. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Eta. Oh jadi alo bogohon ka mah boh? Abong bebenyit. Abong budak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Eta. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh gitu boh. Nya. Urang kalot ieu boh. Rek naon? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. Ai sia teh. Jeko mau dijelema. Bah, Naon? yang di baju boh. Alah karunya. Pasir. Tong borosia aing henteu. Nya. Bah, Naon? yang disunatan boh. Heh? Yang disunatan. Duh. Dipintar. Suat-suat wae. Kuatir ah. Tong seserian apa? Cerik belagu. Nah, make ceri. Dan teu boga duit abahna. Nya. Ah. Nah, ada cek rarasaan mah apa disunatan teh ku peso lain ku duit. Ngada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina. Nya bisi salah. Atuh ku abah, Dan teu becus abahna. atuh diajar belagu. Teh sia ka kolot teh.
Bina-bina teuing. Wah, Naon? ojang masuk sedih, teh Pak. Naon? Lamun ngadengar radio, Namanya boga radio. gaduh, Radio naon? radio urut, Halo? Urut naon? urut kaduruk, Nah urung betul. nya urung da kaduruk. Maksud aing teh disada. Sada. Ni sada bangan sa gelombang we ungkul. Nah, Dan gelombang nu lainna kaduruk. Nya. nah naon dina radio? Na radio aya lagu budak ding mah lagu pop anak-anak. Lagu naon? Lagu anak jalantah teh geuning apa? Anak jalanan, anak jalanta. Ta eta Nu kumaha? nu teh geuning. Cek pejama kuring teh anak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa. Yang deui duka di mana? Aduh, geunaheun deui. Aing gitu loh. Jurig jaga kolot teh. Geunaheun jangke direkam ku abahnya Di mana? di pabrik tahu. Dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah. Heeh. Jadi gendage. Geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah. Nyinggung naon? Maka jeung bapak tapa dirupa pan bapasia teh aing. Nya dibaheula ge. Nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah? Nah, Tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abi banget abah Pak Aprok. nah, Sok abah malik ka katuhu. Sok. Dah. Malik deh ka kenca. Dah. Abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah. Tuh. Tuh ka dieu teh aya abah. Tuh ka dieu abah ka mana abah? Si abah eueuh abah. Mana tuh? Kuningakeun ujang abah. iya diharap. Abah ka mana abah? Si abah eueuh. Abah ka mana abah? Abah. Dahulu nih Ka mana wae atuh ari maneh. Aduh sia. Ka kolot teh belegu. Dorakas ya. Punten abah hapunten teh dihaja abah. Abah Naon? hayang Untuk diri siapa diri saya. Isin. Sarika kudu jati, sarika make pikiran. Sameme prakati hati nu goreng, wajib sikapkan. Nayaga anu nyarengen Bapak sareng ibu dalang dana Cibogo anu bager sadaya ngiring lagu Bu Eli, ayah Bu Eli. nyangakan kawin ujangan geranya Kang Wowo kasadaya kakang Om Dangu Kang Ade Barum Kumaha pakadus pajaran, Sindang laya para petang Cisaran dengan murbuhu Pilih seerek kalepatan hak punten anu kasuhun Toba. Geranya Pak Alit Polada Ayah Pak Ali. Hapunten anu kasuhun Ya, Bos. Moab supa di Jumaah lakuna di sisi
Andoni andamui tacan kula menung. Negasukan damel pilih abdi sok langkung saur Pak Haji Acep Hasan Anjung Jaya Cikampek Aya. pilih adi langkung saur Ada di Batuel. Babeh gaul aya kula. Panurah wangun harja aya. ngalacai Aya. dina ranca Pak Kades Dede Hermawan wangun haraja Aya. si banyu dina galengan Unyil polisi tah nuju piket aya. sim abdi sapara kanca nyangakeun kawilujengan urang pasewakan Aya. nyangakeun mah kawilujengan Mang Ujang sareng dieulis pojong warung tacan kula. Mengkol, mengkol. Gandingmu mawa hariring Saratiri kacen seni Jiwa bangsa Nutama Kang Asep Mulyana Kamu hilang salamina Salamina Pak Haji Kawal aya. Aya. Budaya tiap negara seni tradisi nu asli sami ngamumule seni pakadus omah ngamumule seni mangkade kaluri-luri Ampun ayaya. gawi sing jadi panglipur apa hugana rahayu aya kana kabu nuker bingung Oh, bas. nguyung ngagandrung kapirangrung sing jadi hariring dangdi sing jadi hariring dangdi Unyil polisi di Polsek Sukaluyu tah nuju piket. pangegeing rasa nurung sing Pakades pakutandang aya sangkan nyaring pikeun Pak Haji Ajo adalah rahmat tinaringu halang andung panggugah landong rasa nutung gara urang Ciberem malah mandar jadi ubar samali mudah-mudahan dunungan janten bahan pangaweru Aya anom kiki. Aya. panglipur manah takibur sangkan nyerap kana rasa Ampun mangade bahru. sangkan nyerap kana rasa tembus kana lelemutan ngagores pakadus cipaku ngelemes hate ngajabinu kapihatur sumejang iring ngarojo ngajung-ngejung darajat seni Malurah Pojok urang Sari. subang aya urang Subang ngajungjung darajat
ningali samung pagulingan iya sepi pepetetan samia murag samia murag paling bing lan jeruk manis lampahipun Nyi Raja ti nagara Giretna ya Prabu Jayasura anu lumampah ngajuk-juk nagara Amarta Parima luruh di mana ayeuna Dewi Kunti nalibrata sakilatan cakat tigas kumangsa acarios di nagara Amarta nyaeta di tempat naik Sadewa di bumi Retawu Sadewa Kiwari nu jadi anyangan ku ibuna Dewi Kunti nalibrata margi kabiasaan anak ya Dewi Kunti nalibrata nganyerek dates kadang-kadang aya di Munggul Pawenang kadang-kadang di Madukara, kadang-kadang di Karaton Kalaresan ayeuna nuju aya di wewengkon bumi Retawu nyaeta Raden Sadewa. Kiwari nuju paungku-ungku sosonoan antawis putra sareng ibuna ku anjeun Dewi Kunti sareng Sadewa. Sadewa anak ibu siap ka dieu kaset. Ibu sono nu taya papadana waktu nangan 2 poe deui cu mangga malum ya Sadewa hiji satria anu tetuna tina tata titi duduga sareng prayoga kanu janten ibuna laras rangkuh tur hormat kanu janten ibu margi dina kayakinanana inung tungu rahayu bapa tangkal darajat inung ngakanung 8 bulan melendung tapi indung henteu pundung sanajan nyerina kalangkung-langkung dages takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing maluk bata kumaha saukur miboga kahayang kasabaran sabar bari jeung ikhtiar sabar bari anak ibu Sadewa anu payus di piagu buah hati kemang soca mustika ibu di pawenangan lingih ka dieu anak ibu
tapi no damel ibu mangga kalian sing bisa ngoreksi diri tekan ucap padaran rahmat nubar budi sungguh tipu kasihan sangkang boga aden semah putra aya dina dampal sampean salira ibu surga aya dina talapakna ibu hapunten bilih sadewa langkung saur bahe carek ibu ya punten ku ibu kasep anak ibu sadewa dedeh lingis cu anak Gusti nu Maha Suci mugi dipaparin widi ngebrakan karantas ati bikin ngamu mulai kawit kabadi kubudi laras bulu asalkan dendamaku basah bulu jadi melit basket hati paluang puyang payengan geranya palili STSI Pak Ajo oncewang teka sorang gua luput-luput umur mun kahayang can kasorang Kang Ohen Garut aya ku ngesi diri gede ajeng cigeranya Kang Asep Sule Kang Asep Sule supaya wakja balaka ate weleh sumondo Adian aya niat sejaba barengan sami ukrek sauyunan anjarakan galurah hirup Pak Haji Nispatullah sami ukrek sauyunan nanjarakan galurah hirup Kang Aditruna ge aya sumping awarana keterningati Kang Wowo Kang Wowo nyatain tep nyabelah ragap sareret ate Amar Selvi gugur aya kedang ucap barengan sama remun arek polemar geranya palit polada anu bager pageh seperti di patri takdir keresaning yang widi apih oman aya manusia gudang rancana dewasa nolak papas apa acing buru aya datang nangan sakole patrikat nangan sajorelat teka ukur aku waktu geranya Kang sebelum Kapayun Pak Haji Apo tumipah Pak Haji Apo tanpa angkara
Suta bengana kagiri-giri kagiri-giri Tinali Brata sareng Raden Sadewa nuju paungku-ungku silih tamplokeun kasono antawis putra sareng ibu gitu kaayaana dadating anak ibu Sadewa anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku ibu bagja barina sugema ayeuna ibu di dieu bagian di dieu cu anaki tapi no damel ibu tipayun putra nampi karena pembagi salah kalayan ngahaturkan semah pangabagus kahonyu panjenengan sareng ibu mugia katampi kalayan kabingahan dadating anak ibu ditampi cu ditarima dening tangan loro kiwa tengen disimpen di pulungatipun daging mastaka cu kumaha ayeuna kayan hidup sehat aya hibar ibu dedeh ke putra dalam teh bade tumaros ka ibu ngeunaan naon bilih ieu mah bilih ingis ku bisi rempan ku kaayaan margi katinggalna ku putra dalem salira ibu aya di dieu teh katinggal nangan hulung nangtung ngahuleng ngaraga meneng ngelohok ngemang kadu siga nu seueur kabingung pilih ima pilih putra aya kalepatan anu dihaja sareng anu teu dihaja hapunten ibu margi kaula menak katerangan pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jalma tanpa menang ridho hampura indung sareng bapa hapunten bilih aya langkung saur bahe carekna kaula ibu kasalira dedeh ting anak ibu lain cu sanes ulah ngabogaan hate kitu ulah awon mana lain ibu mah loba ngahuleng teh lain pedah anjeun aya kasalahan tapi ibu mah ieu teh keur mikir bingung kunaon ibu bingung ibu teh mikiran hidup Sadewa nyemutan kaula nyemutan naon ibu sabab dulur-dulur anjeun nu gede makabeh teh geus rabian Bima geus rabian Arjuna pon kitu deui Yudhistira pon kitu deui ta ibu teh dages kolot ibu teh cu ayeuna hidup Sadewa ibu teh hayang pangais incu ti hidup ibu teh hayang buru-buru ningali hidup laki rabi kasep anak ibu eta geuning nu damel emutan eta nu jadi pikiran ka ibu teh cu pati-pati ibu mulang ka asa ge ari geus ninggal hidup rabian mah ibu teh meureun ngarasa bungah barina sugema
ngarasa regreg lamun ida parantos rabian. Penasaran. Cing kira-kira nak hidup teh aya maksud bojoan atanapi henteu cu. Terus aya niat kagungan garwa mana bae niat. Biar menang Gusti peteng niat wejar meneng Gusti peteng niat tenera kalimpudan mega budara awor lan mega putih wala salin sumabda Yesa Dewa boten wangsu marganipun peteng penggalih nyaur salebeting kolbu ngecap salebeting werdaya margi dugi kadanget ayeuna Yesa Dewa teu acan kaemut maksad rabian nanging ngadanguna ieu nu janten ibu dordar dina dadana antawis pribadi sareng parentah nu janten ibu kitu kayana nanging maklum Yesa Dewa hiji putra anu bakti tumut kanu janten sepuhna atuh dina waktu sarita Yesa Dewa ngedal ucap nyata maksad bade garwaan nya saleresna mah ibu kaula ge kitu ieu teh salira teh maksad bade garwaan leres bagja teuing anak ibu Sadewa bagja teuing urang mana minantu ibu teh calon mantu teh urang mana nanging nyeta kitu ibu putra dalam teh dugi kadanget ayeuna teh masih keneh bingung anu teu manghitung-tung susah teh sudahna. Bingung na kunaon? Dugi kadanget ayeuna putra dalam teh teu acan. Aya bebene anu napal dina hate kaula. Manawi sareng manawi ibu tiasa masihan bongbolongan ka putra dalam. Dina waktos ayeuna kaula kedah ka mana? Dinasti kersayang dumang sing horengi obrolan teh kasadapnya taku Prabu Jaya Surati Nagara Giriretne ari ieu Prabu Jaya Surati parantos berkah itu ka dieu tamunggul pawenang Kunti teu aya Tamadukara ka Arjuna oge teu aya atuh anyog ka ieu ka bumi Retawu kitu kayaanana minat dateng ngangas pada tumarangan nampu pada tumarangan nampu mangwas pada nirakaton pada tumarangan nampu ingkang samya sampun tumugi satana ing
Bumirtawu iya itu Kunti Nalibrata anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucut aya nuruban gelis bawaningan jadi endah bawaning ti kudrat beki deket beki nyai-nyayan pamenteuna mata kagenam kapat kapetrik ati kadupak manah kaula kubirahi jeung asmara geningan aya di dieu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus maneh kaula bagja bari nasugem ieu Nyai gelis Kunti Nalibrata beki deket beki nyaslakan eta pamente kabitaun kumaha carana aing hayang deukeut cobi akalan kayaknya atuh aing rek ngadengekeun naon obrolanana jeung anakna lamun teu salah ya anakna sadewa aing rek karoba wujud jadi papatong rek nyaksian naon carita anak racun malumi raja teh sakti mandraguna bisa mancala putra mancala putri ieu Raja Prabu Jaya Suranga kibekeun salirana jadi papatong tiasa lebat gaye salabeting pumirtawu cinanda kumamrat madugia malange cinanda kumamrat madugia malaras ngawat teka cimalih warni aing hayang nyaho asup naon nu diobrol bagja barno sugema atuh lamun hidup aya maksad bade garwaan manuhun cu anak king anak ibu aya ku bingahnya nu bungah taya papadana bingah ka giri-giri laras kula wah moal penasaran meureun di mana ibu balik ke yaumil akhir teh cu nah laras ari geus ningali salira mah geus ningali salira ayeuna garwaan mah meureunna leres ibu nanging kaula bade tumaros kinten-kintenna kaula kedah ka saha sareng kedah ka mana kaula teh milarian jodoh pikeun batur hirup kaula ibu nah salira teh acan kaguan bebene teu acan neme aya niat tungkul kaula teh nanging dugi kaina teh acan menakan kaula anu cocok sareng hate kaula atuh lamun kitu carana mah cobian taroskeun ka Kakang Semar Kakang Semar leres manawi aya bong-bolongan sabab Kakang Semar mah hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangarti oh sae mangga upami kitu sarana panginten kaula bade nepangan Kakang Semar wae nanging panginten kumaha ibu di dieu nyalira teu naon kasep teu naon aduh kumaha panginten ibu teu tiasa dijajabkeun upami ibu bade
mulih atau pingalih tempat kemadukara tenanaon kasep tenanaon penting hidup ayeuna aya maksud rek bojoan sawios ibu mah sorangan atau angke meureun ibu mah aya nu nyamper aduh nya upami kitu mah teh sawios ibu mangga atuh mangga rupina kaula bakal ngajugjug tumari tiswae bade nepangan Kakang Semar Badranaya taroskeun ka Kakang Semar kamana kudu lumampah upami penak baktos kitu ka Kakang Semar kacek setia ragen kasih cepot sidawala baktos ti ibu sae mangga rupina kaula sakali de punten kaula teh tiasa ngajajab upami ibu bade mulih teu nanaon cuanak anak ibu mangga atuh permios ibu kemana king anak ibu ya raja anu tadi ngadangukeun obrolanana antawis Kunti sareng Sadewa kadang-kadang kaya hiji siasat anu julid pikeun ngengengkeun ieu Dewi Kunti itu kayan ya raja parantos jadi de raja tina papa meureun di dieu aing laksana maka ngahiji ngajatuk rami jeung Kunti Nalibrata gelis hampura akan lain akan teu jantan tapi akan teh sieun ditampik sapajodogan teu pede akan make beungeut ieu aing rek yen siasat aing rek karobah wujud jadi anakna nyata Sadewa aing rek balik deui nyamperkeun ka Dewi Kunti ieu bagja baina sugema aing aing kudu ngarobah wujud aing jadi Sadewa rek disampeurkeun ku aing hayang leuwih deukeut aing jeung Kunti Nalibrata lajeng ieu raja Kakasi Jaya Sura ngagipekeun salirana leungit tanpa bilang tanpa karena ngajanglek jadi Raden Sadewa nur cahaya sesekar ingwang cahaya sesekaring wang cahaya yang hilang sugan kudu kieu carana aing hayang deukeut jeung Kunti Nalibrata pas pisan eta mah tah siasa pucuk beres pula Nyai gelis bojo akang Kunti Nalibrata wayahna Nyai rek dibawa balik ku akang ka nagara Giriretna wayahna itu anak yang nabat mulang deui rupina mah anu kakantun buah meureun aya nu kakantun di dieu ibu Sadewa
pangapunten Ibu. Semah kabeh hatur Ibu. Ditampi nuhun kasepan anak Ibu. Nah salira teh muli deui. Kunaon atuh? Aya nu ka kantun atanapi kumaha? Teu aya Ibu, aya nu ka kantun. Atuh bat mulang deui. Kahijina kaula teh ngaraos melang kanu janten Ibu. Ulah melang hidup anak Ibu, ulah melang da Ibu mah teu nanaon. Sanes Ibu. Kaula teh saleresna mah tadi nama isin we Ibu. Nanging bade wakca balaka we ayeuna. Wakca balaka kumaha? Saleresna mah putra dalam teh parantos kagungan. Bebene anu aya dina hate kaula. Tobat. Gening anjeun teh lain kita tadi atuh sadewa. Parantos kagungan bebene. Parantos Ibu. Saha jalmina? Tetebi Ibu. Ente tebih kumaha urang dieu pisan. Sadeet jodohna. Bagja barna sugema ai urang dieu mah meureun teu jauh lamun seserahan teh cu. Tetebi Timala. Saha istrina? Aya we istrina mah Ibu. Nah masih kene gadis atawa second? Second atau napi gres? Masih kene gres Ibu. Oh masih parantos second upami telepat mah. Maksudna Anu dipika hoyong ku kaula teh parantos jana Ibu. Malih mah parantos turun mesin. parantos jana sumuhun Mung daya diskon hungkul. lain parawan sanes jana Ibu. Kayang Ibu makan nugres we atuh kasep nanyen moal kaduhung kena Moal Ame garasina daya mah parantos tekad kaula. parantos kagungan putra eta jana teh Parantos arageung malihan Ibu. Parantos darewasa putrana. tobat teuing dede teuing anak Ibu sadewa. Saha putrana? Putrana teh Ibu Panawa. Anakna Panawa. Sumuhun Sami meureun sareng Ibu 5 lalaki ungkur. tobat teuing bagja meureun lamun kitu mah ai 5 mah lalaki wungku meureun jadi dulur teh loba. Laras Saha namina? laras sami di sarang salira namina teh. Saha Kunti nadi Brata. alah nemeni sagala sam. Tobat. Naon ieu teh anjeun teh kumaha manya yang ngararmi sarua-sarua teuing. Naon maksudna kasih? Naon maksudna? Anu dipika palai ku kaula, anu dipika hoyong ku kaula teh Ibu. Daya deui nu mawi kaula dugi ka ina bubujangan teh. Daya deui anu dipika hoyong ku kaula teh salira Ibu. Tobat. Ulah banyol. Nanaonan hidup kasep anak Ibu. Tekengeng kitu. Nah anjeun teh mabok atawa kumaha? Oh si sungkawa wae. Henteu mabok kaula Ibu. Leres kaula teh dipika palai ku kaula teh salira Ibu. Ampun teuing sadewa nanaonan ieu teh nanaonan. Usah banget camplakan nu jadi inung. Ongko tadi cek anjeun pangeran mereka hampura lamun eta jelema tanpa meunang ridho hampura indung jeung bapana. Ulah anak Ibu ulang usah banget mabok. Henteu mabok kaula Ibu. Wayahna Ibu kersa ditikah ku kaula nuhun henteu kersa nyak telangkung Ibu kumaha pada dipaksa ku kaula. Nanaonan anjeun teh sadewa nanaonan. Ibu wayahna ku kaula pada dipaksa Ibu. Upami salira keukeuh nolak babakar dipaksa ku kaula.
Kunti Nalibrata. Tobat. Nanaonan mana teh Sadewa? Daek syukur tidak dipaksa ku kaula. Ampun teuing tobat. Gusti Nu Agung Maha Suci mikakieuna kajadian. Ampun teuing kunaon Sadewa? Kunti, Dagun, tobat. Maden. Sanajan anjeun lumpat tarik ke satarik-tarik nagi lumpat awewe. Hah? Ponok lengkah. Kunti, sanajan anjeun lumpat ka langit ping pitu diberi ku kaula.